Tatahar penilaian akhir semester Bahasa Sunda kelas 10 semester hiji 2022. PAS Bahasa Sunda 35 soal. 20 pilihan ganda, 5 menjodohkan, 5 benar salah, 5 jawaban singkat. Materi nu dicandak anu kahiji materi tarjamahan, anu kadua materi dongeng, anu katilu materi kawih. Pilihan ganda 20 soal, 5 soal materi tarjamahan, ngawengku wangenan tarjamahan, transliterasi, transkripsi, ngatarjamahkeun kalimat. 10 materi dongeng, ngawengku wangenan dongeng, wanda dongeng, unsur dongeng. 5 materi kawih, ngawengku wangenan kawih, wangenan kakawihan, wangenan tembang, wanda kawih, contoh kawih kakawihan. Benar salah 5 soal, materina nyaeta dongeng, ngawengku wangenan dongeng, wanda dongeng, unsur dongeng. Contoh soal, dongeng sasakala situ bagendit asalna ti wewengkon Garut. Jawabanana bener. Ngajodokeun jumlah 5 soal materi tarjamahan, narjamahkeun kecap. Contoh soal miring, bahasa Sundana dengdek, dengdek, dengdek. Jawabanana dengdek. Jawaban singkat 5 soal materi kawih. Contoh soal lagu oray-orayan kaasup kana jawaban kakawihan. Sakitu anu kapihatur, hatur nuhun. Mugia PAS Bahasa Sunda dilancarkeun, digampilkeun kenging hasil anu maksimal.